Mama geus teu mikiran nu karitu. Geus kuningali haridep oge mama geus atoh, geus senang. Mama ayeuna umur geus 50 tahun. Teu inget nu karitu mama, inget ka Bapa Hidap. Boya, kunaon marurung kitu boya? Ya tadi urang teh rada teu raraos ieu teh. Oh, nuju teraraos boya? Muhun di nuju teu raraos. Oh, ari budak kumaha? Sarua budak ge teu raraos. Oh, gitu. Ari pamajikan kumaha boya? Tah, ari pamajikan mah raos. Duit kopek ieu mah kana naon nya? Ayeuna mah keur usaha eta, usaha naon nya we? Kenaon euy? Roy. Aya dikian para rusing gitu euy. Nah, Aing sing seneng ate juga aing lah hidup mah. lain Roy euy. Usaha naon nya Roy anu bisa ngajadikeun menang loba gitu, tapi manjang. Bari atuh gitu mah. Emang dinya boga modal sabaraha? Dia paling bantuan. Aya Roy. Aya 500. 500 perak? Heeh. Jika tulah Roy tulungan aing Roy. Ya duit gope sangka bisa jadi ladang usaha. Ngasil ke loba jeung manjang. Kalem, kurang dijabat. Tungguan di dianya. Ulah ka mana? Saya ilah teuing si Roy teh. Aya kana setengah jam mah urang. Aduh. Dah, ada yang usaha kadon morok. Udah. Kadon sare di dinya. Roy. Udah ya ilah teuing atuh maneh Roy. Mana janji teh? Tadi ngomongna daguan sakedeung. Ya. Kita ieu anu bakal usaha menghasilkan gede jeung manjang ieu. Naon lu kitu ari maneh? Jangan naon lu kitu. Kumaha carana? Sok ngalawarakeun pisan. Tinggal ieu. Wah. Tah, ieu botol kosongna ceuk maneh keur modal usaha. Usaha naon ari maneh Roy? Heuh, maneh leumpang ke sisi jalan jadi para sahabat bermain. Ma? Hah? Yuk, aya naon, Pak? Jojorokan segala. Ningali HP ayah teu? Iya, di dia HP emangnya. Kudu kan ayah rek gawe kaberangan deh. Yo. Tadi kayak nelpon tah. Tah Siska. Yo, saha Siska teh? Siska? Oh,
Eta mah atuh singkatan mah. Siska, Siskate, Siswato Kamarudin. Ada eta si Dewi saha eta? Dewi. Eta mah Dewi. Eta botol bapak oge. Kita nu ngajaga Mana? kuburan. Tuang jaga kuburan. Dewi teh Dede Wijaya. Oh. Terus ada eta si Dudung saha? Tah mah lamun si Dudung mah eta mah bener asli lalaki. Hah? Berarti sia nu tadi teh singkatan teh nu saacana awewe nya. Bang, kayak masuk aja buka. Sabarahaun. Tuh, jangan getret atuh. Sok baru sabarahaun. 2000-an emang menang tuh. Oh, zaman kiwari 2000-an mah hiknu naon atuh. Daek tuh kena hungkul. Kira aku toge hunkul atuh mah. Jeung basona atuh udah jam buka. Sok atuh, rek basana hungkul rek campur. Campur lah mang, ke jam buka. Sok atuh. Ya. Oh, goceng pulangan, anu leutik kawa. Duh mah euy, justru eta salembar-salembarna. Sebelah pulang aja si Emang. Itu ditong sodako. Emang ya? Nuhun Bang. Sarap jelema teh. Duit 5.000. Nyawa kitu mah geus 5.000-an lain 2.000-an atuh. Ya di mana, ah? Ini dia. Ini. Kan kalinya kan, ah. Gimana di dia, ah? Ya di mana, ah? Dinya. Cina kamunya lah ulang wae. Karunya nya ulang wae. Tah bawa-bawa si mah teh kawin dan euy. Heuh jiga nama si mah. Rasa berkeun wae kitu. Ayo tuh, ayo karunya. Ayo. Mak, perhatikan ku aja ku behul. Kita tadi asa maulang wae. Nya mak kunaon? Kasep, bager. Mama teu kunaon. Mak, cek ama. Mak teh mending kawin deui, Mak. Mak anu ngurus. Minta ulang-ulang wae. Behulnya. Nya mah abi mah teu tega ninggal mah ulang-ulang wae teh. Mama geus teu mikiran nu karitu. Geus kuningali haridep oge mama geus atoh, geus senang. Mama ayeuna umur geus 50 tahun. Teu inget nu karitu, Mama. Inget ka Bapak Hidat.
Ah, pokoknya mah ajeng si Benur mah pokoknya emak kudu kawin deui, mak. Kudu kawin deui nya Ben nya. Nya mah jangan jodoh tuh mah. Ah, mah teu tega ningali emak ngape ulang-ulang wae, mak. Nya Ben nya. Tuh atuh Jang. Ari kitu mah mama resep boga budak teh nyarana sakolot. Sok atuh pangangankeun anu saumuran emak 50 tahun. Ulah nu ngora, ulah nu kolot, era ku tetangga. Ya atuh kitu mah, mak. Haji si Benur neangan heula. Ayo tuh ah. Ayo, ayo. Boga budak teh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kahayang budak teh diijabah. Kumaha menang tuh, Ben? Itu ah. Ah, ama menang. Menang ah. Lu kasih Iya, bantu iya. asih. Mak. Mak, ya sia menang, Mak. 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 Mak, Mak, sia menang. Menang naon Ujang? Mak, kan dia gerak. Mana calikla di dia? Calikla. Calikla. Stop calikla di dia mana? Si Ata tos kengeng calon kau mau mate ya. Ya. ngan mak. Nah naon? Nya beleran saumuran mama, hese nu 50 tahun mah. Nya, cek emak oge neangan anu saumuran mama hese. Mak, aya si aduda teh. Si Encum, tah di lembur sabelah, ngan umurna 25 tahun. Mak kersa teu. Nya bae atuh ari kitu mah nu umur 25 tahun. Nah, namun aya mah dua. Nu 25 jeung nu 25 jadi 50. Kumaha barudak? Assalamualaikum. Salah mana? Action. Cik atuh lain. Tulu. Loy. Terus ya. Action. Cik atuh Roy. Tulunganlah urang lah. Meh bisa ieu nan jadi. Bisa jaya. Cik atuh Roy, cik atuh. Action. Kumaha? Si boy nanya. Siap, sok. Iya can ngomong. Ulangi. Action. Enggak tuh, sabar. Salah. Action. Mak, aya ke si Encum di lembur sabelah. Ngan saumuran. Kan umurna. Action. Kasep bagus. Action. Action. Kasep bager. Mama teh kuna naon? Action. Ah, pokoknya mah. Tarikan. Action. Heug atuh ari kitu mah Ujang Kasep masih kenehnya ka emak. Ayeuna mah pangneangankeun emak mah anu sama. Terima kasih sudah menonton. Obras TV. Jangan lupa like, Subscribe dan komen. Obras TV, ada pisan. Obras TV.